Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Sayur mana ya he? Kemana ya ibu he? Tadi mana beli sayur kan? Sayur, dek, beli sayur mana ya? Sayur naon dah? Aku ngeta be sayur mana he? Can Sayur naon? can laku ti sikil. Kom, senang beli mua eta sayur. Jeung masak pemajikan siata. Ya, Bara duit eta. ayo, ayo. Ayo Ribu nih sayur naga jauh naon. Aku iya terjengkol di masak sore. Ih, jengkol pas sepi eta. Aku sepi mararehe mah jengkol. Aku nama. Nek beli mau be. Istirahat we ngopi jeung sayur. Atuh, ajeng nih, atuh penting masak pun majikan geus nek dahar. Geus kita ngejo naon dieu. Ayo mau meuring geus ya inget balik ya lah. Wah, Mahal teh punya. Mahal Bisa teh. kurang teh ta sayur ta. iya ge ditu lagi geus harga lagi geus mahal. Kurangin di bae lah. Moal Moal ge. bilang murah. Bangga Beli. semua mah. Maaf ya. Hei. Ararek. Hei, kamarana ya. Alaya. Ya, Ibu. Nek meser mau ya, gorengan ya. Ih, tamai. Gerak nih jak kami can laku. Can aya nu meuli. Gerak nyokot bae ya, tenanan ngahutang ge. Geraan Ibu. Nek meuli moal. Kaparahaan. Atuh gerak nyokot bae. Ya aing. Gope 2 lah yang Ibu mah. Ngopet tilu. Gope 2 bae ih beja kana urang untungan. Gerak mamang meuli mah teh mamang utang. Beli Bu jeung di sawah Bu. Oh, ih. Geus ya bae lah. Dapat duitna. Parah ya. Ngahutang we ho. Atuh ngop geurang engke kurang ditagih penting. Ngahutang we Bu tidak Bu. Lumayan lah geus aya nu meuli. Hei, arek moal. Ih, masyaallah kabeneran terlapar. Bos kiranya borong. Kumasih ye bos kebo. Naon ye? Pilihan 5.000 opat lah ka mamang mah. Genep meureun. Nih opat. Urang untung. Geus Kita saos nenta ih. minta opat. Oh, geus kira ieu. Coba ieu rasa coklat. Oh. Dia aing lapar he. Wah, Wah sih. capek. Ngerokok. Teu ngarokok mah nyawa we ngarokok. Ini mah saus rasa coklat. Anjing lagi ini sausan. Tengah mah. Tah di sausan mah ieu tah cang goreng tah. Sausan mah. Coba geus deui lah. Hah? Geus deui. Oh, kira Cau naon ieu? cang ieu gembrong, gemrot. Coba ieu. Nggak, nah biji-bijian nama. Oh. Yang nyen batur, urang ngajual kendoa. Abara duit tentunya. Paling aya jeung jajan si Ica mah. Ini sekawin na si Ica. Cam loba nu ngadatangan mah. Mang kawin kan bae Walah cina kuliah heula. Itu bayar ulah. Atuh bayar lah, menyaing dagang tadi bayar. Ya. Geus pira kali tuh keliling. Heeh. Nah, Nunya, ini Oh. kembalian ulah. ulah lah. Oh, eta hade Si ge. jajan si Ica. Ngarisnya. Nunya kangnya ya, aduh. Aduh, Ada. gorengan. Alarek moal. Teu barengan duit. Heuy. Gorengan ye. Alarek moal. Kayak tukang gorengan ya udah kerja mah. Non mang. Tah, mang, dengi kenaon tah. Masih jalan rumahnya. Hei, kebenaran amat ya. Ya mah ya, gorengan ya. Mana ya Teh Ganis? Gorengan nih, musang buruknya. Gorengan ya. Cak, ayo gitu, siapa udah siram lagi. Bukan itu. Siram lagi gorengan ya mah dagang. Ayo lu jualan aku anu aja kan dulu teh. Hah?
Orang berisik kayak gitu. Ya, zaman lo kena nguping. Wah, ini kayak bukan. Hah? Kayak bukan. Nih, sama ini. Cari buat dia. Kumis lah dia. Coba tes nih, nih gram ini. Kan kopi hiji. Cahayang bung. Nah, ajar aja kita. Saya bukan duit tuh. Ih, Mereka anak dia beli aku pengen mendagang kan duit lagi jeung sia-sia kene. Atuh aing nyopot teh oh. Oh, tengah nah ya, Bayar ke di mah bayar. Tengah nah. Balik ke delos lah. Ajar aja semua, Kang. Oh, ih, kuhe. Karunya tah tidak ganis. Ada nyangka. Gara karunya ibu-ibu nengah tua dan jualan lagi. Oh, weh. Ada duit. Nah, sekolah. Coba be. Jangan ongkos Mun bisa 50.000 ulah dikembalian. Kalau dipulangkan. Oh, nuhun ieu mah. Ini jeung si Ica aja keke. pohara. Tapi baju aing kantongan. Dibayar kabeh tah. Sayur. Jenis balanja can. Kakak beneran. Dek, ini sayur mah. Tum sayur naon? Mah sayur nambah ya mah. Jangan sebalik kan yang tadi bonteng lah. Ai eta sabaraha duit iya. Sambelan. Tungguin para duitnya, aing mulai nanti pasar kan lagi subuh-subuh ke para duitnya, pokoknya wah 7.000-an. Ih, ulah mahal-mahal atuh biasa nage 5.000. Terus mah 3.000 bae ge, ieu pang ngabeakeun ya. Mah duit mah dibere deh. Bere be. Macen daripada tong aku ya. Ami ngahutang sepi kaja. Iya. Sepinya. Oh, Malam poe Minggu jeung ke bapana. san, mayar ini tuh tempe. Senin, dina gajihanna Senin bae. gawe nage rehe bae engge nya. Oh no. Iya moal, Dek. Ya sambelan tah. Iya, enten. Sepi. Sepi mah mulai tadi mana dia kan sepi. Enggak, Bebe, moal. Tempe balikan bae-nya duitna. Tempe sambelan. Makanya liharang utang he aing mah isteu boga jeung panglaris ya. Dina poe Senin, Pak. Tempe balikan bae duitna. Aing tempe Minggu we lah. Oh, geus mah. Nya balikan ada di dia. Oh, dia ditagih ku aing mah. Poe Minggu, bus enak mah poe Minggu. Aya 2.000. Sore. 2000 pas mati. Lumayan, beak. Aku kemana? Istirahat lah, ini dia ya. Ini, pusing ya, yang cara rape. Oh, mantuan si Ica, kakalayaban bae. Hitung duitnya lain dia ya. Lumayan lah. Iya dan Ica menang. Neng dagang bae ti keur lah. Ai kos kieu mah. Loba anu teu dikembalian. Lumayan. Aing mau kuli-kuli dek dagang bae na mah. Dagang naon ke lah. Dagangan teu laku, mana geus burit. Mending balik bae aing lah. Dagang haunya. Ini laris manis mangwasa. Wah. Hoi, sia dagang. Oh, wah, ya. Aing dagang teu laku-laku ya. Bukan aing bae. Aing mah tuh. Lari. Aing mah laris nong ti tadi. Ngompa nu ngaborong. Pokona mah bos kebo teu dikambalian di. Boro-boro, mau aing mah. Teu laku-laku, mau aya di hutangan ku ibu-ibu. Apa ya beta monteng, jengkol, tempe. Aing mentanya. Apa daripada teu laku mending diakanan. Apa sih? Ya, sepi sagala nya. Oh, mata. Mau aya di hutang tak? Hebat ya obat duitna. Hasil jerih payah. Bisa aneh, aing semua dagang-dagang deui lah. Teu laku jadi nu batul padahal mah. Aing satona kumaha nya ieu. Bukan geus nanyakeun bae. Sia mah kuli bae, kuli ngoren sia mah. Teu pantes ya dagang-dagang mah. Dong sih. Menengan manusianya eta. Lah. Aya aing mah jeung dagang. Baheula bapak aing dagang. Oh, nya. Dagang naon? Nyawa aing dagang mah. Bohong masalah. Ini dagang naon? Lah, sudah dimakan dia. Kamunya sih anu. Tonok. Lai padat eueuh nu meuli, mendingan beakeun ku aing.
Atuh pedana be, kena aing carek anon ku bogana ieu. Dasa menang muli dijualan dulu. Saya menang sakit doang. Banyak sih. Lagi jajan anak aing. Anak aing secara wedan bae hang minta duit bae. Dagang itu laku-laku. Kamu si Ica mah yang beli HP. Apanya? Oh, naon karena gaya Oppo. ta? Oh, ini anu orang Jawa teh eta apa Oppo-nya. Heeh. Orang Jawa. Dia yang kasih Ica. Makin dewasa, makin terus budak leutik. Maksudnya kumaha sih? Molor bae. Terus panai parawan banyak biasanya sasapu untuk udah isi titah gitu. Ini teman ngedulnya. Ngetul mana Sarua bae si anak aing ge. Ih, main HP we. Sama adiknya. Aing capek ya jualannya. Padahal mah jeung jajan anak aing sih geus. Loba. Maksudnya sama. Iya aing. Itu ini main. Minta duit dulu yuk. Ayo. Mak, Nah, coba minta duit. Ica. Nah, iya be, itu tah. Nah, sih semua loba, tapi mama gawe jeung Ica lah. Nama ngejeng Ica. Makanan nu beureum ge. Oh, mana ya, nanya ya. Tah. Geus kira kali itu kira jajan. Nu bener be mere duitna. Ih, jeung jajan. Yang nu beureum. Coba ente nyala dong. Tah nu ieu be. Kasih Ica nya. Geus lah, teh. Geus kira kali itu kira jajan. Oke, ande kerja. Lami ya, duit nih. Tuh bere. Banyak gope yang banyak gope. Biru. Jajan beli dolar. Biru. Geus kira kali itu kira Ayo jajan. lagi. Geus kira kali itu dah. Udah dah.